Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Jentrengna sora kacapi dilaunkeun dibarengan ku sora suling. Lagu nu tadi basa di kebon teh, lagu polos tomo. Sakur nu lalajo kabeh balem teu oyag-oyag acan. Asa paeh sakedeung, asa jadi arca nu ceulina bisa ngadenge. Sora kacapi jeung suling ditambah ku sora nyi 4. Ceuk Mang Mandor teh mah kubawaning temanggih pibasaeunana deui majah teh kiamat ieu mah kitu. Cep Tatang terus bengong. Nu jadi aneh gerentesing hatena. Memeh main nenjo nu tembang eta dina lebah tarikna sok katenjo urat beheungna nepi ka jebing. Cara beheung orai kobra, sungutna ngalewe, beungeutna jadi robah. Nepi ka nu geulis oge sok ngadak-adak jadi goreng patut. Tapi nya eta nyi 4 dina tarikna sanajan saperti nu ngajerit eta sungut jeung beheung sanajan robah dina robahna teh bet jadi nambahan manis. Komo dina senggol nu kendorna dina tungtungna dibarung ku imut ditambah kurindat mata. Masya Allah bae maneh hayang diteureuy bari digael-gael ku nyi 4 mah. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu nu lalajo sajajar bedeng eta mah tungkeb kabeh. Sakuriling imah mandor jelema-jelema awewe lalaki rentul di harudum cari ngogo. Di jero imah teh sabaraha ngan mandor jeung pamajikanana. Jelema-jelema nu harita lalajo sararea oge geus pada nyaho jeung pada ngadenge kana sora nyi 4. Pada terang yen hade bari tengah aja eta ge ngadenge di kebon enteh. Tapi ari harita mah jabat tidu meh aya Cep Tatang rek make hitarna teh asa ngarasa aneh. Sora nyi 4 asa leuwih ti sasari dan nya atuh dina baralikna make asa didengeun wae ngahieng bae dina ceulina sewang-sewangan. Cep Tatang dina waktu mulang bari manggul hitarna jiwana mah tinggaleun di imah Mang Mandor. Mun kamari manehna kagendam ku sora ayeuna mah ditambah kabengbat ku rupana. Nu antukna kagendam ku sora jeung rupa. Mun kamari ceulina didengeun ku senggolna nyi 4 ayeuna mah panonna oge dedeleueun ku imut jeung dilakna. Mun nyi 4 lain jelema atawa nyi 4 jadi manuk titiran. Mun bisa dipenta rek dipenta, teu dibikeun dipenta rek dibeli.
atuh mun dipenta jeung dibeli teu dibikeun. Mun beak dengkak akal mah apa boleh buat rek dipaling oge. Moal disumpit sumawona dibedil, bisi busik, bisi ruksak, dedeh rek dikurungan dina kurung dicet emas, nginumna oge rek diinuman susu jeung madu. Sajumah sakali rek dimandian caina oge cai air mawar. Singkat carita, waktu haneut moyan manehna indit ka kebon enteh, ka tempat nu kamarina, katenjo di kebon geus rentul awewe nu maretik. Barang breh oge manehna awas ka awewe nu maretik, nyeblak hatena. Pikirna tang tu nyempat oge aya di antara jelema-jelema teh. Unggal awewe diilikan, tapi nepi ka aya 10na can kapanggih keneh wae. Den Tatang. Ningalian naon Aden? Cek mandor bari nyampeurkeun. Cep Tatang kapiasem ngajawab rada era. Henteu mah. Teu aya di empatna oge. Oh teu aya. Rupina kasiangan Den. Buah-buah udur mang. Tiras wengi teh ya. Aduh ka tuh. Watos. Upami udur teh mangkaning ditanggap ku urang. Rupina mah kitu Den. Di mana rorompokna? Ulan. Sun, di mana rorompokna bade dilayan? Bade dilayan ku abdi. Etang bae nu katujuh ti bedeng emang ka palih kulon. Mangga. Non. Bade dilayan. Hawatos. Manehna ngincid balik deui ngajugjug bedeng. Barang jol oge katenjo ditepas-tepas bedeng, loba barudak leutik keur arulin diasuh ku nini-nini. Bari moyan, bari nyaliksik. Taya lalaki saurang-urang acan malah ti antara bedeng nu ngaberes teh rereana mah kosong. Pada kakarabon atawa digarawe di pabrik. Sanggeus imah mandor kapanggih diitung 7 bedeng, bari lempang ka belah kulon. Gok anjog kahareupeun bedeng nu katujuh. Pantona nutup mangkaning dikenca katuhunana karosong. Taya geusan tanyakeunun. Manehna balik deui ka tukang sababaraha kali, maju deui, balik deui, kitu we 3 kali balikan. Terus nguriling ka tukang, suga nyempat aya di dapur. Tapi barang ditempo taya sasaha. Balik ti dapur ngareret kana jandela bet muka. Maehna nempo tina jandela lalaunan, katenjo dina bale di jero pangkeng aya nu ngadeng. Manehna ngahulang hatena ngaharewos, buahnya nyempat teh gering.
Di jero bedeng aya 2 kamar leutik teu make panto. Di pindingan kureregan. Samak ngagelar jeung lomari pendek hiji. Katenjo kumanehna nu ngedeng teh ngulisik, gancang bilikna diketrok bari nyebut punten. Kuniang nu ngedeng teh hudang ngetayap nyamperkeun kana deket jandela. Maksud nama rek diintip heula hayang nyaho sahana. Cep Tatang mah geus awas ti heula, geus imut bae tetela nyi 4. Nyamperkeun bari menerkeun sarungna. Awakna ngan ukur make kutang wungkul. Da zaman baheula mah kitu urang Sunda teh mitra. Awewe mah teu kolot teu budak. Anu geus aya pinareup sok marake utang we ka mana teh. Iwal ti nyaba meureun. Bukna kusut ngarundai. Barang ngalongok tina jandela geuning nu ngetrokan teh Cep Tatang. Manehna buru-buru balik deui ka kamar, rek dibaju jeung digelung. Mitra peuting tadi Cep Tatang nenjonyi 4 teh di baju batis carang. Diwedak camap blak bodas, digelung luis. Ari ayeuna teu diwedak, tapi bet asa leuwih manis, leuwih geulis. Katembong asli kulitna lemes, ngulit pisitan. Terang, kulit ngulit pisitan mitra. Sok komentar be. Kumargi manggang terang. Nyorangan, nyempat sorangan. Adah, cek karewas hatena bari lunya renyu. Pok ngomong, kunaon nyai teh? Bari terus kalawang hareup nu harita geus dibuka ku nyempat. Teu kalawan dicalikeun heula gek diuk dina samak. Sila tutug nyarande kana bilik bari imut Cep Tatang ngomong. Gering nyempat teh. Nyempat uman imen sama rampa. Ngalinggak bari imut ngajawab henteu. Kitu. Dipencerong, dipelong, ditilik, ditaksir, teu diwedak, teu diminyak, teu disipat, teu dipulas. Kaciri kulit pipina limit lemes ti aslina. Katara panon cekasna mababahan ti tadina. Sungut cukup sari imut geus perbawati dituna. Tungtung gelung ngagulung gigireun punduk, buuk sabelah nuruban ceuli. Cek tetenjoan Cep Tatang mah pajah teh kawas bulan katuruban reuk. Orokaya nu ditetep diimpleng sajroning diuk tungkulnya ngigir teh teu puguh rampa. Nepi ka teu karasa deui rambu samak disoehan. Geuning poe ieu mah tematik. Cep Tatang nuluykeun nanyana. Puguh kasiangan. Kapan peuting teh? Teu kungsi nepi ka tengah peuting lain. Duka atuh. Atuh ruginya. Sok menang sabaraha peuting? Hah? Kumaha maksud teh? Nya maksud teh sok menang sabaraha kuli metik teh. Oh. Nyempat ngan saukur ngomong tengah jawab kalah kaculang cileung. Jika nu kaeraan kaciri pipina semu beureum. Mitra geuningan kitu ari awe bogoh ka lalaki. Sok grogi mitra. Aya nu kitu mitra? Aya anu grogi aya? Teu aya. Teu aya. Ieu mah aya soteh ngan saukur dina dongeng. Ya dongeng mitra. Cager. Sok menang saperaknya. Tara. Sabaraha tuh? Satalen masuk kenging weh. Sabaraha? Satalen. Keun ku Akang Tatang digantian. Tah, ya. 2 poin. Cenah bade nyodorkeun talenan 2. Antong teh sabios. Tekadah repot-repot. Nyempat tadaek nampanan. Sok kitu. Tenang naon ieu. Cep Tatang ngarongkong deket.
Gap dicekal dampaleungeuna bari nepakeun duitna. Dicekal lila bari ditetep beungeutna deket pisan. Pat. Kah. Isukan oge tong metiknya. Nah. Kang Tatang rek ka dieu deui. Hayang diajar tembang. Hayang diajar nembang? Nya. Mitra kaum dangu. Bari ngalesotkeun leungeun 4 terus manehna mulang. Ingat ka mamihna, bisi melangeun ti suk can balik, can sarapan acan. Mitra kaum dangu. Nya bae sadatangna ka imah teh. Kakarak katenjo oge asup kaburuan geus diburu di geroan ku indungna. Ala uih ti mana Cecep teh? Amangan mending ampleng. Pau kana sasarap acan. Moal asup angin geura. Ari ku kitu teh mah da puguh putra tunggal. Lalaki ngan hiji-hijina katurug-turug susah neangan bandinganana. Kudu gede milikna. Nepi ka bisa sakolah hayes. Terus kamulo pisan. Sabab ingat yen Cecep bisana sakolah mulo teh kalawan pitulung juragan kawasa. Pirang-pirangan hunkeunana eta oge da teu kabeh anak mandor besar, anak bukhodar ditulung disakolahkeun. Enggal geura tuang ieu. Hayu bareng jeung mami. Bari dikaleng dibawa kana meja makan. Ngan basaker tengah-tengah dahar manehna nenjo jelema di tukang keur ngored-ngored pakarangan. Mi, itu bujang kontrak nu digawekeun di urang teh saha ngaranna? Eta si Kasim. Nah gitu. Dupi roti nu keur sasarap abdi tadi aya keneh? Aya. Tuh dina lomari 2 gepok. Nah gitu. Arek dibikeun ka si Kasim. Atuh modal si Kasim mah dibere roti make mantega bamual teu utah geura. Sanes. Tembal Cep Tatang. Bari terus nyalukan Kasim sarta sanggeus nyamperkeun deket pok ditanya. Mang Kasim, nyaho teh di bedeng nu ka-7 kabelah kulon ti imah mandor sura aya budak awewe ngaranna Nyi 4. Bisa tembang geuning? Oh, terang Cep. Nya apal? Sumuhun terang. Lamun nyaho cik kumaha da pangadegna? Nah bade naon Cep? Mung nyaho mun hayang nyaho ieu pamikeunkeun roti ieu. Kumaha Cep? Cenah bade nyampeurkeun. Nya maksud teh mun emang nyaho ieu pamikeunkeun roti. Ari encep. Ya, atuh 4 mah pun anak. Tembalna bari nyerenge. Atuh Cep Tatang teh ngajenghok. Katara kagetna ku teu nyangka geuning eta jelema nu digawe saban poe di imahna teh nu sok dititahan sagala teh bapana Nyi 4. Leungeun nya ke roti rek mikeun supaya dianterkeun ka Nyi 4 sanggeus ngadenge yen Nyi 4 teh anakna Kasim ngarandeg. Leung mehna ngahulang heula ngerasa teu pantes rek ngirim ka gegelan. Sasat ka kabogohna ari ieu rek nitah dibawa ku bapana. Lamun dina zaman ayeuna teh mah meureun asa teu etis. Roti keur si 4. Buruan dipang nembangkeun eta teh nya. Sumuhun Mi. Hei gatuh. Pek bawa ka ditu Kasim. Bikeun heula Kasim 4 jug. Mane ulah lila-lila pan itu suluh beulaheun. Mangga. Jawab Kasim. Mitra kaum dang. Cep Tatang ngarasa bungah dumeh mamihna nu nitah ngirimkeun. Sugan bae Mang Kasim boga anggapan yen lain manehna nu nitahna. Era jero hate Cep Tatang seri koneng mun 4 daek dikawin teh mah eta Mang Kasim teh bakal jadi mitohana meureun. Manehna terus melong kana incidna Mang Kasim bari ngeupeuroti Mang Kasim teh
rek dibikeun ka anakna. Katenjo Mang Kasim teh make baju kurung, make baju kutung punten, calana semetuur warna hideung lodro. Duriat teh nah betragrag ka anakna Mang Kasim. Bujang kontrak. Musti kasora teh jeung make geulis segala deh atuh ah. Da geuning bapana mah jiga kitu bae, nah aturan ti indungna kitu da asa teh asa beda jeung kolotna. Cek gerente satena binuh ku pananya nu can manggih jawabanana. Mitra kaum dangu, isukna mah roti sasarap teh dibekel, maksudna rek dikirimkeun sorangan. Tapi barang manehna datang ka imah nyempat, bet nyampak eueuh, manehna teu kaget sabab ceuk dugaanana tangtu indit ka kebon, rek metik enteh cara sasarina. Ana dijugjug ka kebon enteh tetela aya. Bari luak liuk rada era manehna nyamperkeun ka nyempat nu keur jongjon metik enteh. Kitu deui nyempat barang breh oge cep tatang katenjo sarta ngadeuketan luak liuk ka babaturanana tukang metik deui bari ngusap beungeut terus nenjo kana baju jeung sampingna. Nu bacepo terang bacepo mangga nu terang bacepo etang-etang diajar Sunda kalau mentar we. Baju jeung samping memang paranti metik enteh. Sajongjongan mah balaham belehem era teu nyangka cep tatang rek ka kebon nepungan manehna. Nyempat rada asa-asa rek nampanan teh. Iya keur empat ya. Roti ya. Ku nyempat di tampanan. Minangka nyebut nuhuna teh bibirna digegel bari panonna neuteup ka cep tatang. Naon Den? Cep tatang ngagebeng, asa kagebah ku mandor, kapi asem. Den mah, kanyi 4 bae masih anana teh, adik amang mana? Emang mah enjing ku abdi dikintun, sareng rokok bodas deui. Tah, tong rokok bodas atuh Den, surutu Den, surutu. Cap monyet mang, tah laras cap monyet, raos eta mah. Iraha Den bade euih ka Bandung. 5 dinten deui mang. Nyempat. Mandor ngagoroan ka nyempat. 5 poe deui nyi sosonoan teh nyi. Nyempat ngaliuk bari ngadelekan, beungeut ngadak-ngadak beureum. Iraha Den nyempat sina tembang deui dieu mang. Duka tuh mang. Engke bae dina malam bade paturai tineung Den. Mohon bade paturai tineung Den bade mangkat ka dayeuh bade ka Bandung. Aku mamang we. Nyempat urang tembang deui di mang paturai tineung jeung Aden. Nyempat ngajawab ku imut. Mang Mandor, cep tatang ngomong laun. Tinggawitan enjing nyempat kedah di dinan tong metiknya. Puguh abdi keur guguru tembang. Kantor saeutik deui. Tacan apal sengolna lagu buah kawung. Ngadenge kitu Mandor ngahulang semurada bingung. Asal eta bae emang mah naon surutu cap monyet. Eta mah gampil engke pasosonten oge ku abdi sorangan dikintun. Nuhun Den. Alah Den mah bager meuni jiga Bang Rakel Den mah bagerna teh buah kawung raranggeuyan Den. Tah sumuhun eta ciruluk. Kade nyempat ngahluk engke ditilar ku Aden. Sanes ngaluk mang nyuruluk Cisoca bijil. Semuan cerik ulah cerik nya nyempatnya. Daden oge saban pare minggu ngalongokan ka dieu. Es dikocok tis Mandor, cek saurang pametik nu deukeut ka nyempat. Jelema mah panasnya Den nya, cek Mandor bari seuri. Ambe haneut. Mang Mandor mah permisi abdi bade wangsul. Kade lali naon teh tuh Aden mah nya.
Semua caponyet. Mangga. Engkin kinten setengah genep ku abdi di antosan. Tenang beres. Ka setengah genep ku abdi di kintun. Nuhun Aden, nuhun. Manehna indit ngalieu keula ka Nyempat pamitan ti ditu nama. Tapi Nyempat jongjon bae api-api. Mitra kaum dangu sanggeusna cep tatang rada jauh mandor ngadeukeutan ka Nyempat nanyakeun mere naon tadi teh. Roti mang. Cik mang ilikan. Bungkusan roti dibuka. Olo. Geuning jabati di mantegaan teh make sele deui ieu bae. Eta sele teh nu beureuh mang mandor. Si dusun tanya hokan sele acan nya eta teh sele di kalengan. Mangga tuh emang sagepok abdi sagepok ka dia tuh da mangoge ari kana roti mantega mah komo make sele matara magi sabulan sakali. Juragan hup oge bane bae peda aya putrana teh aya putrana mah tara unggal poe rotian. Kamari oge dikintun 2 gepok basa abdi teu ka kebon teh. Isukan oge bieu saur Aden nyai teh entong ka kebon cenah mah Aden keur diajar lagu buah kawungnya nya eta teh. Nyempat nganukur imut bogoheun ka nyai nya Aden teh nya. Piraku mang mandor itu mah abdi mah bujang peti keur goreng patu teh nya kampung nya cacah. Ari Nyempat. Ya, ari bogoh mah teu kapianggeuhan. Geus mere naon deui Aden teh? Aduh ka atuh eta be roti. Bohong. Sumuhun. Pek bae sukan mah teu digawe oge. Geus ada haratu rotina. Mitra si bibi bujang petik nu deukeut ka Nyempat ngomong. Ngasana tuh bibi nyai asa naon ari roti di selean teh. Tiluan ka bagean sacivit sewang. Ari boga kabogoh anak menak mah euy cenah urang oge ngasa anu ngeunah kitu ceuk nu saurang. Nah ada roti basa kuring meuli di pasar mah teu ngeunah kieu nya. Eta oge roti sarua. Roti ngan eta mah geus gaaleun. Roti geus sababaraha poe deuleu. Kapan ari roti nu ditaruang ku juragan kawasa mah juragan anu mah saban poe dikirim ti dayeuh eta teh. Nya tuh cik unggal poe atuh Nyempat dikirim ku cep tatangnya. Eta teh putra juragan Hup Mandur Raden Harja. Nya mending jadi awewe geulis teh atuh roti di mantegan oge teu burung datang sorangan. Cenah mitra ngeunahnya euy ari katongan menak mah ceuk nausuk saurang deui nu dibere ngasaan bari ngalamotan Ramona nu ketempelan selena. Atuh dangaran oge menak di memenan di enak-enak cek mandor. Mitra kaum dangu Nyempat ngadengekeun bari elengeh imut sorangan bunga loba nu muji. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka ku nu ngaliwat anu weruh ka semuna anu apal ka basana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.